Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa sadayana, balik deui bareng Abdi Ramadhani. Abdi Nailoviani di Chatham News. Pamirsa sadayana, negara Indonesia nuju kengi musibah saentasna NTB. Ayeuna aya kota Palu kengi musibah gempa. Duwi ka tanggal 4 Oktober 2018, warga anu maot aya 1424 jumlahna. Aya 1407 jasad anu tos dikubur, sesana teu acan. Hayu urang ngadangukeun kasaksian ti wartawan Dava Hafiz di tempat. Pemirsa sadayana, simkuring ayeuna aya di kota Palu nu kengi musibah gempa. Hayu urang ngadengekeun kasaksian ti warga sekitar. Pak sareng saha? Pramudia. Punten bade naros, kumaha Pak pandangan Bapak kana musibah ieu? Pastina abdi teh sok pisan, soalna loba saudara simkuring anu benang imbas gempa ieu teh. Tapi anu ngabingakeuna nyaeta Bandara Mutiara tos tiasa diangge kanggo nerbangkeun pesawat. Janten sagala rupi kabutuhan warga tiasa kanjemponan sanajan teu acan sadayana. Hatur nuhun Pak. Hapunten pisan mugi warga bisa dapat bantuan ti pamarentah. Pamirsa sadayana, diketahui oge mung pesawat tentara anu tiasa hiber bolak-balik ngangkut para petugas masih keneh ngupayakeun neangan jasad anu teu acan kapendak. Tiasa kapilarian. Mung eta alat-alat berat sosok diangge tiasa dimanfaatkeun secara maksimal. Abdi Dava Hafiz, balik deui ka studio. Pamirsa sadayana, sakitu anu tiasa tim kami sampaikan ngenaan musibah gempa di kota Palu. Mudah-mudahan enarengse sadayana. Pamirsa, saterusna aya warta ngenaan panumpukan sampah di TPA Cicadas Bandung. Dina poe Minggu nu geus kaliwat, di daerah Cicadas tepat tatabu 10 enjing parantos aya hiji kejadian anu ngahebohkeun warga salembur. Hal ieu nyieun daerah sakitarna jadi macet kulantaran ayeuna truk sampah nu datang jang ngangkutan sampah nu numpuk eta. Dina kejadian ieu oge, nyieun sakedikna warga nu aya di daerah ditu nu jadi kesel lantaran daerah sakitarna jadi barau sampah jeung nyieun macet jalan raya. Pamirsa sadayana, ayeuna simkuring sareng Bapak Pramudia salaku salah sahiji warga anu bumina caket jeung TPA Cicadas. Pak, kumaha keluh kesah Bapak tanapi warga sekitar ngeunaan kejadian penumpukan sampah di TPA Cicadas ieu? Simkuring tarutami warga sekitar pasti ngeluh karena bau sampah anu nyengat pisan, sareng ngaganggu sirkulasi udara di daerah ieu, ditambah deui jadi sarang penyakit sapertos DBD, diare, jeung sajeuna. Sakira naon we jenis sampah anu loba di dieu teh Pak? Sampah-sampah anu numpuk teh nyaeta aya segala macam rupa sampah ti popok bayi, sesana dahareun, sampah plastik jeung segala rupa sampah aya di dinya. Atur nuhun Pak informasina, mudah-mudahan gancang aya solusina ti pamarentah satempat ame lingkungan di sakitar dieu balik deui bersih. Sakitu ti Abi, balik deui ka studio. Pamirsa, cukup sakitu warta poe ayeuna. Abdi Nailoviani Sareng Abdi Ramadhani Perdesta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.